Alhamdulillah para mitra Mangjaya ya hibara pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Pileksa dina bagian ka-33 urang lajengkeun deui etang-etang kanggo hiburan pangbeberahmana kumaha ieu salajengna para wargi nah bedak teu sareng paringa mangga lah urang sami-sami Bandungan we nya neraskeun lalampahanana dugi kadinya mangga urang Bandungan deui ataupun urang sami-sami Bandungan mugi-mugi ieu acara tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana wilujeng ngadangukeun para mitra carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Pileksa dina bagian ka-33 para mitra kaum dangu teu catur lilana di jalan Asmadi geus tepi kanu dijugjug manehna eureun deukeut tangkal Malaka nu mencal tidinya tetempuan teh plung-plong ka mana-meni kawantu aya di ponclot gunung anu gundul angin tarik nebak kana beungeut Asmadi uuk ririaban sarta tungtung iket kekelebetan sairama jeung daun eurih nu pating aruleng ka tebak angin gunung Asmadi rarat reret ka unggal madhab nitenan kaayaan didinya bari neangan musuhna tapi paringga can katempo can kanyahoan cicingna lila Asmadi ngarasa cangcaya sok sieun palingga jarir janji ingkar tina subaya lunca linci luncat mulang ingkar tina tari gadang teu nyumponan kana naon-naon nu geus dikedalkeun bareto palang siang teu ka dieu manehna teh teu deui kenyumponan janji pasini pasang subaya ka mana manehna teh atunya narek diteruskeun atawa moal tarung teh panon tuluy rarat reret neges-neges ka unggal tempat nu rada suni ku rungkun saliara manuk recet di sarada heulang ruyuk pating arelik di jomantara pating kalayang neangan mangsa dina kaayaan kitu di lebak aya nu lempang sorangan ngagedig nyorang tanyakan beuki lila beuki nonggoh nu akhirna anyog ka ponclot gunung munyul barang geus deukeut tetela paringa nu sarua geus ngarasa cukup elmuna jembar pangabisana sarta siap pikeun ngagempur musuhna atuh puguh Asmadi teh meuli bungaheun lantaran tujuanana teu gaplah bagea paringa bagea euy anjeun memang jawara satria euy tigin kana janji teu sulaya tina kecap nu baheula ieu kaula geus lila ngadagoan rek nagih janji cek Asmadi bari melong ka sobatna nu kakara jebul ari paringa ukur imut lempang lalaunan ngadeuketan Asmadi sanggeus tapi song ngajak sasalaman gep ku Asmadi di tampanan tapi mata kaget sakaligus eta leungeun dibantingkeun curalit Asmadi jungkir sakilat suku geus nincak deui lemah ari leungeun pageuh keneh sasalaman manehna ge teu cicingeun sakilat ngabantingkeun paringa curalit clek suku paringa napak deui cara tadi sedengkeun leungeun tetep silih cekel pageuh naker tetela ai masih kene sarua gagahna ieu teu nurubuh sarta bisa ajeg deui ieu padahal dewek terus ngagunakeun tanaga tilu tikleun alah kumaha kaayaan di Asmadi oh daun-daun kaula bisa jeung anjeun sakabeh waktu digunakeun pikeun ngulik ilmu pikeun ngulik kasakten jeung kadijayaan ta ayeuna geus tepi kana waktuna euy geus dincak kana mangsana pikeun ngagempur anjeun nu jadi musuh kula tapi kaula moal bakal ngajalan kenyangi lamun anjeun can ngedalkeun kasanggupan nu yakin kumaha kaayaan anjeun ayeuna da sanggup keneh ngadu jajaten jeung kaula cek Asmadi tanes naker ngomong bari neuteub ka paringa kawas nu hayang sidik kana rupa ulah somong si Asmadi sabab dewek euy salila 3 taun teh teu eureun-eureun yangan ilmu ayeuna dewek geus ngarasa cukup sarta bakal sanggup ngarubuhkeun Andika ngan dewek can yakin ieu nah Andika geus siap pikeun namahan pati mapak ajal montong ngahampas pikeun si Asmadi mah geus teu sieun kumpae moal jadi kupati isuk wani sore wani perang di darat gelut di gunung atawa dina cai ge hayu paringa teu nemah deui malah kalah kamureleng ka Asmadi bari seuring semungahina dua sobat nu bareto silih belaan jeung silih pikanyaah ayeuna geus robah jadi musuh satru kabuyutan geus nekad sarta poho kana temah wadi leuwih mentingkeun dirina pribadi akibat ku kabengbat ku Nyi Puja teh teuh ieu para mitra akibat istri ya dera gelut
Paringa tenema deui kala ngahulang ka Asmadi bari seuri semungahina. Asmadi waspada, manehna teu gagabah nyang hareupan Paringa. Sabab sobat soteh bareto da ayeuna mah geus beda kanyataan. Beda kaayaan. Atuh sajabati kitu Asmadi can bisa neguh. Nah ilmu naon nu geus kakepeul ku Paringa dina waktu ieu mun gagabah pasti bakal cilaka. Para mitra sadaya, Asmadi tuluy nyarita deui. Paringa, sameme neruskeun ngadu jajaten, perlu diayakeun perjanjian anyar. Sangkan beres roes ka hareupna. Kumaha satuju? Naon gunana make nyieun perjanjian segala? Apaan di antara urang duaan teh geus diancokeun pikeun namahan pati? Geus sanggup puput umur atawa pegat nyawa? Nah, make jeung nyieun janji. Pek werek janji naon? Tapi ulah jeung dewek ieu kuduna mah jeung malakal maot janjina. Paringa, sifat anjeun bener-bener geus robah ka bina-bina. Ilmu naon nu diagem ku anjeun? Nah, ilmu teh ditujukeun bungkul kana paeh. Asmadi. Siabat jadi jejeri kupati, heran dewek ya. Paringa ngan ukur seuri nu ngandung harti ngahina nganggap hampang ke Asmadi semungahi ngang para mitra ngoa dengan ngahina para wargi sadaya. Hati Asmadi panas, mun kurang-kurang nawaspada mah matak ngahualkeun amarah. Tapi untung Asmadi ingat kana janji Aki Juma, yen manusia teh kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Perang nu panggede-gedena iwati perang merawang hawa nafsu. Sangkan diri teu kaduru kusinu amarah, hati Asmadi tentrem deui. Nyeh seuri leutik pok nemal. Lamun anjeun teu satuju ngayakeun perjanjian anyar, geura Bandungan janji kaula sorangan. Lamun engke geus laksana tarung kaula moal nuluykeun deui ngaduh besen. Cukup nepi ka poe ieu. Rek elerek menang muarek diteruskeun. Poe ieu mangrupa poe bungsuna, poe akhir dina mangsana mumusuhan. Perkara si puja kaula moal kekeupeuteuh hayang mibana. Keun bae dawe maloba keneh. Tapi pikeun nyumpuna janji bareto urang laksanakeun heula tarung ngadu jajaten. Urang ngajajal hasil guguru salila 3 tahun. Dasar ayam lisung. Kumeok memeh dipacok si amiyuni hayam kabiri. Nyeplek jawer nganarejang jang jajarih ku sieun kupati. Mana sifat satria nu diagulkeun ku maneh bareto teh Asmadi? Piraku hiji jago rek nyekel pamadegan kitu. Gunana euy, guguru 3 tahun teh ilaing mah. Ari kitu mah. Mun nya anjeun geus ipis buri, geus we ulah tulus yang ngadu jajaten. Si puja geus mutlak milik dewek. Teu bisa. Sabab geus eleh janji barito. Poe ieu tetep kudu dijalankeun. Ngan dijieun poe bungsuna. Ulah kamar wae ngomong we. Sabab kaula boga keneh harga diri. Yogra bijilkeun ilmu kasaktian anjeun. Urang mimitian ngajajal pangabisa. Jadi rengkenek Paringa masang kuda-kuda. Wawag jeung apik taya lolong kerang pikeun ngasupkeun serangan. Paringa masih keneh ngagem ilmu silat. Nu jadi gunung pananggehan utama nempok itu Asmadi ukur narik napas panjang. Manehna teu masang kuda-kuda tetep nangtung sabiasana. Paringa, nyieun dosa jeung kaancuran mah gampang. Loba jalma jeung loba jalan jeung carana. Tapi neangan kasalamatan jeung kabagjaan loba pisan halangan jeung harunganan. Kakulantaran kitu anjeun sing waspada. Masih kene ngabaco ci Asmadi? Naon maksudna si nyarita kitu? Geus teu perlu loba omong ayeuna mah sok geura sia maju. Urang ngadu ilmu macak pangabisa nyumponan janji pasini. Aing jeung maneh kudu aya nu eleh salah saurang. Paringa tetep dina pasangan wawag jeung kuat. Panon muraleng ka Asmadi nu tetep tenang. Kami geng arti Paringa. Bangna tepung di dieu rek neruskeun ngadu jajaten teh. Kami moal pati-pati datang ka ieu tempat lamun teu dibarengan ku kawani jeung kaikhlasan. Tapi coba pikir sakali deui, nah naon hartina ngadu ilmu jiga kitu. Da bareto ge geus nu kieu patut malain. Wah, hayang nu leuwih luhur nya. Sok ladenan pangawasa aing. Da moal burung disadiaan ku aing deuleu. Ya rasakeun Asmadi. Paringa nafsu surudut 2 dampaleungeun didorongkeun ka hareup. Ditujukeun ka Asmadi. Ceuleng Asmadi luncat ka gigir, puisa taneuh campur jeung batu leutik nyebrot ka luhur. Katibanan pangawasa Paringa nu rongkah.
tanaga tenggelanana mampu nyiptakeun lobang kira-kira 1/2 meter pasagi. Ilmu naon teh Paringga? Paran tinggal kasir. Ngahina sia. Naca nyao kana kematianana? Ya ilmu disebut Karang Tanjung deuleu. Ya. Mun keuna kana dada sia, moal burung hancur burak-balik. Matak ngabudalkeun si dada, lamun keuna kana bulu. Lain bulu deuleu, hulu sia. Mun keuna hulu hancur sia. Polos sia moal burung bujrat-bajret. Kitu deuleu. Cek Paringga bari mureleng ka musuhna. Sedengkeun dina hatena Asmadi mah muji kana katanginasan Paringga. Nu geus hasil ningkahan balai padahal teungeulan Paringga teh kaasup rongkah hese pitandingeunana. Kami percaya teungeulan maneh matak hancur lamun keuna kana hulu. Tapi kumaha carana sangkan keuna da maneh moal bisa? Moal bisa? Montong aheuna sia, Asmadi. Bieu memang gagal tapi nu kadua sia moal lolos. Moal bisa lolos rasakeun si Asmadi. Seret Paringga musurkeun tanaga dina dampaleungeun ka tuhu. Ari nu kencar rapet kana dada disiapkeun keur nyusul nu pandeuri. Lamun pandeungeun nu kahiji gagal, dampaleungeun didorongkeun sakaligus. Aya hawa panas nu rek nubruk dada Asmadi. Tapi Asmadi rikat ngakiwar siuk aya dinu ngancam tarang sakilat akibat eungeulan leungeun kenca Paringga. Tapi Asmadi bisa keneh nyingkahan balai, manehna ngalelep bari ngawahan, barang serangan musuh geus liwat, seak najongkeun dampal suku nu katuhu, lempeng rek ngajejak jimat Paringga. Kep, dampal suku ditewak ku Paringga langsung dipurilitkeun. Aduh, Asmadi nepi ka papelengkingan, melengking nuturkeun suku nu diparilitkeun ku Paringga. Modar sia Asmadi, lalawor lalampahan teh sia. Paringga ngabantingkeun musuh tapi juralit Asmadi jungkir balik, celek dicak lemah langsung masang kuda-kuda. Asmadi waspada manehna teu meunang gagabah dina nyang hareupan musuh. Ilmu simpenan geus disadiakeun pikeun ngadah serangan Paringga. Kami can modar deuleu kuat keneh nangtung, jeung ngalawan ka maneh. Hayo maju deui Paringga. Kami moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang beas deuleu. Sabab bangna datang ka dieu rek ngadon tarung. Cek Asmadi mah panaskan hate Paringga. Atuh puguh we Paringga geuneuk beungeutna huntu ka kerot nahan amarah. Montong loba bacot si rasakeun Asmadi. Seret Paringga nyabut bedog. Diputerkeun luhureun sirah. Tuluy turun beuki hanap. Lila-lila dibarengan ku gerakan badan anu teu bisa katuturkeun ku panenyo Asmadi. Dina wahing ku tarik-tarikna gerakan Paringga akhirna jirim Paringga leungit ganti wujud mangrupa gulungan bodas nu muter ka dia panggal. Sok diputerkeun ya panggal. Gerakan naon ieu teh aneh teuing. Ari kumaha nyerangna ka aing? Asmadi heraneun tapi teu geumpeur. Manehna taki-taki bari nitenan gerakan lawan neangan lolongkrang pikeun ngasupkeun serangan. Asmadi nyokot batu segede peureup pelawar dibaledokeun ka palebah gulungan sinar bodas. Kadenge batu kasabat bedog. Celang batu ngacleng jauh naker ngagorobas kana rungkun manja. Asmadi nyokot regang garing segede curug pelawar dibaledokeun ka Paringga. Perul regang teh haliberan jadi segede-gede jaat. Kasabat sababaraha kali nepi ka bubuk. Nampok itu Asmadi boga taksiran yen kakuatan musuh teh memang lain lalabora, lain bantrak-bantrakeun. Sabab boro-boro si pating bedog atawa peureup najan barang leutik ge bisa katakis. Tapi pikeun Asmadi para mitra, Asmadi teu eleh akal. Manehna ge ngagunakeun ilmu aneh warisan ti Aki Juma. Kerep dua dampaleungeun nangkep harigu. Panon peureum jeung rasa pikir ngajadi hiji. Perhatian museur ka musuh sanggeus ngawejang ilmu pangemat angin. Asmadi ngagero tarik naker. Dua dampaleungeun teh nu meber teh didorongkeun ka hareup. Dibarengan ku angin nu ngaguru handaruan, nebak kana awak Paringga curalit kulitik. Paringga gugulitikan terus kalebak. Kadenge seah kagaleuy manja. Bener, seah ngagaleuy manja sorana awor jeung sora angin. Tatangkalan leutik jeung rungkun-rungkun saliara atawa kaso nu kaliwatan ku Paringga kabeh rabeng para mitra rebah kababad ku bedogna nu tetep diputerkeun. Tapi gerakan Paringga teu mawa hasil sabab ukur ngaruksak tatangkalan. Ka musuh mah teu aya pangaruh naon-naon. Bangkawarah. Teu si Asmadi geus beuki punyul pangabisana.
tapi aing mah eles ya kolepat leungeun Paringga ngarawea tangkal jambu batu regeureun terus luncat deui ka tonggo nyampeurkeun ka Asmadi nu masih keneh ngagayuh angin. Ya montong ngaruksak leuweung si Asmadi jawab aing ya wani mas ya naon sia ngagayuh angin moal mata kembang manfaat tatangkalan rebah ngarugikeun we sia mah ngaruksak kaayaan alam deui. Asmadi eureun ngagayuh angin panon melongkap Paringga nu geus ngajegah hareupeun manehna. Paringga tetep jiga tadi teu bared-bared acan sarta bedog tetep dicekal ku leungeun katuhu. Paringga sia memang aya kemajuan sakudu mah biasa modar ku angin ciciptaan tapi buktina masih kena ngabacot deui. Mantong omong si Asmadi lah mantong somong ceuk aing ngarasakeun sajurus deui. Paringga panas hatena langsung narajang ka Asmadi ngagunakeun gerak bagong mogok. Ya caleng mogok. Para mitra sadaya, ari Asmadi teu gugup manehna rikat nyabut haur koneng nu nyelap dina cangkeng. Diputerkeun hareupeunana. Dipake ngabenteng serangan lawan atuh basa bedog datang langsung dipapag ku haur koneng. Nimulkeun sora nu trong-trang kawas wajah diadu jeung beusi. Paringga kagok asong manehna ngarobah gerakan dina waktu anu kacidal singkatna. Tapi kabaca ku Asmadi unggal gerakan kapegat wae nu akhirna ragot silih sabat ku pakarang sewang-sewangan. Duanana sarua kuatna sarua gagahna sarta masing-masing boga tujuan hayang ngarubuhkeun musuhna akibat di patempatan nu pake tarung teh nepi ka ledung. Batu laleutik rabeng ka tajong jukut penyet kagaleuy tatangkalan leutik rebah kawas tas ti amuk gajah. Panungtunganana bedog Paringga potong haur koneng Asmadi beula. Reg tarung eureun heula duanana ngajanteng bari ngahegak. Kesa ngucur maseuhan awak panon burahay beureum ngandung amarah. Asmadi, kakesitan maneh teh euy, masih kena can luntur, malah mah kalah kabeuki sampurna euy, hese ditembus ku bedog dewek. Teu perlu muji lah. Teu perlu muji Paringga, sabab moal aya hartina. Ieu urang tulikeun ngadu jajaten, saha nu unggul. Asmadi ngalungkeun iteuk nu dijieun tina haur koneng, Paringga ngalungkeun bedog anu katia kari sapotong. Ya, sia teh somong beuki namahan, da dikira dewek rek sieun, moal deuleu. Aing mah suka pejahbatan talu. Sok maju deui. Ilmu naon urang dipake ku sia. Paringga teu nemal manehna ngalaan baju. Lung kana rungkun eurih tuluy ramo-ramo leungeun diramakahkeun. Kuku bangun sareukeut naker gerakan Paringga kaku jeung lamat. Tapi ngandung tanaga nu kacida rongkahna. Tong boro-boro sipating jalma najan batu bisa ancur lamun katiban leungeun Paringga. Sabrut Paringga nyerang nu di arah teh beuheung Asmadi. Tapi ngan ukur ngagiwar meusan serangan Paringga gagal. Siut ngaliwat ka gigir. Milepas kana tunggul malaka. Porobot ancur kawas di samar gelap. Nempok itu Asmadi reuwas gancang istighfar. Bari ngusap beungeut manehna. Mapatkeun kalimah-kalimah suci pikeun ngalawanan ilmu setan. Si Paringga tangtu kasasar pikir. Manehna ngagunakeun ilmu-ilmu nu teu puguh sumerna. Pasti ngulik ilmu setan nu pasalia jeung ajaran agama nu diagemna. Tapi aing teh sieun bismillahirrahmanirrahim. Asmadi ngagunakeun ilmu lemes manehna teu ngalawan ku kasar gerakan musuh teu diladenan manehna ngan ukur bulucat balicat nyingkahan panarajang bari neangan kasempetan nu hade. Sanggeus welasan kali ditarajang Asmadi hasil nyiduhan beungeut Paringga. Pipi katuhum nila mokot kuak Paringga ngotseak bari nungkupan beungeutna. Waduh, tobat panas, aduh panas. Aduh panas. Cenah tuluy mundur bari tetep nungkupan beungeut. Ku Asmadi didesak rek ditimpah deui, tapi kaburu ngaburinghas panon burahay beureum beungeut geuning. Jadah, licik si Asmadi. Asmadi teu nemalan. Patena ngawajang aji pikeun ngusir setan siluman nu dipuhit ku Paringga. Sorot panon Paringga diaduan. Bari teu oleh nenda kanu maha kawasa sangkan Asmadi di tangtayungan. Kuak deui Paringga ngoceak ayeuna mah tuluy lumpat ngajauhan. Aduh, dasar si somong jeung takabul. Sakitu jangkung badag debet miuni hayam lisung ngeprek jawer nganarejangjan. Mana wawane jeung kabisaan di kate Paringga?
cek Asmadi bari ngabedega nulak cangkeng. Panon melong ka paringa nu ngejat angang. Sanggeus kira-kira 10 tumbak paringa malik deui bari nulak cangkeng. Haok nyarekan ka Asmadi. Asmadi, ilmu aing masih kena satelebug sia. Moal ka beak lamun sia can kojor deuleu. Rasakeun Asmadi. Paringa ngajega dina batu leungeun rangah sarta ramona rak ramaka. Paringa ngagunakeun ilmu setan hasil tatapa ti guha teh. Reup langit ngadak-ngadak angkeub mega hideung ngagulung minuhan langit. Cahaya panon poe ngadak-ngadak sirna kahalangan ku mega nu kandel. Pating garulung kawas mawa pihujaneun. Ai. Nare kumaha karep si Paringa ha? Keun si ada moal burung diladenan ku aing. Asmadi tatan-tatan manha leuwih waspada. Sabab ayeuna mah geus bisa neguh yen Paringa ngagunakeun ilmu-ilmu sihir nu jarahat. Harita ge nya kitu. Di Jomantara ngadak-ngadak kadenge sora nu ngaguru handaruan. Sora mata keunglir hujan silantang. Akhirna breh katempo. Ribuan manuk gagak datang ka palebah nu keur tarung. Eta manuk disarada patarik-tarik ngariribeuh kana hate Asmadi. Tapi Asmadi geus sadia pikeun ngayonan manuk siluman. Manehna ngarawutan sakeupeut tuluy ngawejang ilmu. Mur taneuh teh diawurkeun ka Jomantara. Puruluk ningang kahanap. Ari kena kana lemah robah-robah wujud jadi gunung nu nyimutan awak Asmadi. Atuh dina waktu singket Asmadi teh teu katempo nu aya iwati gunung leutik nu kuat. Sanggeus aya gunung leutik manuk-manuk nu ngaguru di langit nyerorot menibar. Nyamran Asmadi nu disimutan ku gunung ciciptaan, tapi manuk taya nu bisa mateni Asmadi ukur macokan taneuh nu aya teu aya hartina. Dina kaayaan kitu Asmadi ngagunakeun ilmu sejen. Keleger gugunungan pitu taneuh mancawura kena kana manuk-manuk nu nyerang ka manehna. Manuk leungit robah wujud jadi kalakai. Ramitra sadaya kalakai. Kurang ajar. Tetela si Asmadi kalah kabeuki sakti ye. Kudu kumaha ngelehkeunana nya. Ilmu naon kudu digunakeun ku aing ye. Paringga bingung lantaran asa taak nyang hareupan Asmadi nu dianggap hampang ku manehanana. Ayo maju Paringa. Mana ilmu nu diagulkeun ku sia teh? Ye gara rubuhkeun si Asmadi ye. Cek Asmadi nepak dada susumar nangtang ka musuhna. Anak heab de para mitra sadaya. Harita keneh Paringa panas hate. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Matak poho kana temah wadi. Paringa harita nyamperkeun ka Asmadi. Sanggeus adu hareupan pok nyarita bari nulak cangkeng. Asmadi, montong sombong hirup teh sia. Aing lain teu bisa modern sia sakaligus deuleu. Ngan aing hayang ngajajal heula pangabisa sia nu ayeuna. Ari buktina memang aya kamajuan mah. Leuwih kuat batan bareto tapi ayeuna geura tada serangan aing. Moal kuat sia nahan ku jurus ieu mah ye. Cacap nyarita Paringa luncat ka luhureun Asmadi. Jeleng deui ka kenca jeleng ka katuhu nu akhirna luluncatan ngurilingan Asmadi. Beuki lila beuki tarik nu akhirna leungit rijirimna Paringa nu katempo iwati kalangkang hideung kokolebatan ngurilingan Asmadi. Nyempok itu Asmadi waspada manehna gulak-gilak nyingkahan panaraja. Bari nakisan leungeun musuh nu ngancam beheung jeung tarang. Atuh harita ge Paringa ngagunakeun jurus angin puyuh nu sanggup ngarubuhkeun musuh ku jalan nyabetan musuh bari ngorebat. Tapi musuh nu ayeuna lain bantrak-bantrakeun. Lantaran Asmadi ge teu cicingeun manehna ngagunakeun jurus patong gunung. Patok gunung ngaran itu. Jurus patok gunung sakabeh tanaga museur dina suku. Kuda-kuda tagen teu diobah-obah. Sedengkeun leungeun butbat nakisan panarajang lawan bari ngagulak-gilakeun badan. Gerakan dua jago ngadatangkeun angin nu ngahiuk handaruan di barung ku sora peureup nu diadu. Lila-lila Paringa kabeunangan pigulang katuhu katewa ku Asmadi. Langsung dibantingkeun satakar tanaga koleang kedebut juralit awak Paringa tuluy gegereleng-ngagereleng kelebak. Kawas batu ngagulutu. Nempok itu Asmadi rikat mangku batu segede boboko pedawar dibalangkeun ka Paringa. Kabero kana bobokongna kuak Paringa ngoceak. Aduh, tobat. Aduh. Cenah Gurawi muntang kana akar. Tuluy nangtung sarta masang kuda-kuda dina lamping gunung panon molotot napas ngahegak kesang ngucur maseuhan awak. Ayo maju deui sia Paringa. Mana jurus nu diagulkeun ku sia teh? Geuningan sakitu jurus angin puyuh teh.
Jampe si Asmadi aing can eleh deuleu. Aya keneh jurus-jurus anu mati nu ngahaja diciptakeun keur modern sia. Palecet paringa luncat nyamperkeun ka Asmadi nu ngabedegan ulak cangkeng. Barang geus tepi langsung nubruk teu make kira-kira. Asmadi teu kaburu nyingcet katewak pisan cangkengna. Paringa ngajak gelut kawas lulut. Leungeun ngonci nyekelan cangkeng ari suku ngabadug kana bincurang Asmadi. Paringa, nah sia teh kawas bolon deuleu. Moanya tarung jago kawas ieu. Geus lieur atau kumaha sia teh? Tong babacot sia pokona mah kojor sia. Sabab Nyi Puja bakal dikawin ku aing. Asmadi teu nema deui. Tapi ngadak-ngadak dadana eungap si horeng leungeun paringa geus meulit kana dada. Tarik asa dibeulitan oray. Paringa memang ngagunakeun jurus Nagapati rek ngarubuhkeun musuh ku jalan meungkeut awakna. Sina parotong tulangna. Ayeuna Asmadi sadar yen musuhna ngagunakeun jurus aneh nu can kungsi aya di nu sejen sarta matak ngabahayakeun. Urang ajar memang balai ieu. Gerentes hati Asmadi bari harita keneh paramita ngumpulkeun tanagana sarta sakujur awak dileleuskeun heula sangkan kakuatan musuh teu ngabahayakeun deui. Sanggeus tanaga kumpul kabeh Asmadi narik napas panjang. Puluy urat-uratna sina manteng awak teu usik lir arca batu teu bisa usik. Tumerapna ka paringa cukup rongkah walikat asa pegat. Lantaran badan Asmadi kawas ngabeukahan. Rungtungna bret leungeun paringa lesot tuluy mundur salengkah. Bareng jeung kitu tuur Asmadi ngajaul kana hulu angen keduk. Paringa kokoloyongan. Geus dihitung angka wes 3 kali atuh. Lantaran tarung sapaehna angen murel asa sebel sarta satempoan ngadak-ngadak ranyai kararoneng. Toronyong jari jegruk rubuh keur kitu ditimah di Asmadi. Ditajong tak-takna satakar tanaga. Jabet juralit cungkel paringa ngajungkel sarta tak-takna meni asa coplok. Aduh ampun. Paringa kokowongan tuluy maksakeun hudang. Barang rek ditajong satarangna, manehna ngoreja tuluy mundur sababaraha lengkah. Montong mundur sia paringa. Maju sia urang begalan pati jeung aing. Sakedeung deui nyawa sia bakal ngalayang ka akhirat. Paringa teu nemal. Hatena geus mimiti sabaer miris sieun ku Asmadi nu memang rada punjul pangabisana. Geus jauh bedana jeung Bareto, tapi paringa teu nemongkeun anu sieun. Ari pareman mah tetep kereng sarta sorot panon galak ngagedurkeun hawa mumusuh. Para mitra kaum dangdut sanggeus ngarasa taakna jajal ilmu silat. Paringa ngawejang aji anu pamungkas barang cacap celeg puluhan paringa ngadak-ngadak nepung Asmadi. Lobana teu kabilang, rupa jeung dedeganana para mitra sarua kabeh. Aya bedana estuning taya dipikeun sasieur. Nempok kitu Asmadi beuki bingung. Manehna teu boga elmuna pikeun ngaladenan pangawasa musuh. Tapi najan bari jeung kitu tetep waspada jeung ati-ati. Panon rutret kaparinga nu jirimna jadi loba. Cakaka kadenge sora seuri manusa. Maniseah para mitra. Ngaguruh lir hujan silantang. Pating cakakak ngurilingan Asmadi sora ni asa di langit. Puriding bulu punuk Asmadi carengkat jajantung ngadak-ngadak ratu. Cilaka buah-buah moal katadah ye. Kumaha ngalawananya? Cek hate Asmadi bari taki-taki panon mureleng ka musuh nu ngepung dirina. Eusi hate Asmadi kabaca ku paringa. Cakakak seuri pang tarikna. Bari muril-muril kumis. Asmadi geus samat inung bapa sia. Geus papatkeun jampe pae lantaran nyawa sia tereh dicabut ku aing. Asmadi teu nemalan tapi hatena tabah tegar. Ras inget ka guruna. Asmadi musirkeun ingetanana batin ngabelesat kaki Juma nu aya di dayeuh luhur. Seolah-olah menta bolongan kumaha carana nyang hareupan ilmu paringa. Tetela teu japlah. Jumritna batin Asmadi aya nu nemalan. Sora aki Juma ngagerentes dina hate. Asmadi incu aki, ulah bingung atawa susah. Ulah nyempok kana jirimna nu pabuis, ulah ngawaskeun kana raga nu loba. Gunakeun panon batin tempo kana nu lemah. Pilihan nu aya di kalangkangna tak eta musuh maneh. Plong hate Asmadi copong. Manehna meunang ilham nu kacida gede hargana.
Asmadi netep kana lemah neangan musuh nu aya kalangkangan. Tetela teu kudu hese neangan lantaran ngan hiji nu aya kalangkang nama. Sedengkeun nu sedena dan loba puluhan oge ukur jiga ciciptaan wungkul, wujud samar teu angger. Ieu hareupeun aing si Paringa teh geus sadia rek nigas beuheung, rasakeun sia Paringa. Ceuk hate Asmadi bari taki-taki. Bareng jeung kitu kolepat pakarang pondok rek nyabat beuheung. Asmadi sakilat newak leungeun musuh kep beunang pigeulangna cedud leungeun musuh tadi centok celeng badi ngaceleng jauh naker mubus kana rungkun manja. Asmadi teu micen kasempetan tuur nilep gedug kana iga burung Paringa cabet nampiling kana puceuli cabrod peureub katuhu teh kana angen koak Paringa ngoreak ngoceak deui. Aduh rubuh bari nyekelan angen. Sedengkeun wujud ciciptaan lusles ngaleungit nu tinggal iwati Paringa ngudupung bari humarurung. Paringa, wani keneh tawan teu? Mun wani keneh gereh hudang, urang tuluykeun tarung. Sangkan buru-buru puguh cekleunana. Nah saha nu unggul, saha nu boga hak pikeun ngawin si Puja. Para mitra sadaya ngang aya laleureub piteuk kibar hareupeun panon Asmadi. Asmadi ngeureeceum sakedeung geus kitu melawong deui ka Paringa. Nu tetep ciga tadi ngudupung taya daya. Paringa, kunaon sia ngajedog ha? Wani keneh dawan teu? Jawab sia ngarah teh puguh. Paringa teu nemal keneh bae kalah kangeluk tungkul jiga nu talu. Asmadi jengkel tuluy sirah Paringa dijambak pok ditanya. Mana teh? Geus talu Paringa? Paringa ungeuk awak ngaleulus. Sorot panon surem beungeut pias. Geus puguh kitu mah Asmadi ngabijilkeun tambang leutik. Tuluy dipake narikung suku jeung leungeun Paringa sanggeus diringpus pok nyarita deui. Paringa, urang teh sanya nama sobat. Tapi mun teu aya cara kieu sosobatan urang bakal hancur. Tah kulantaran kitu kapaksa maneh kudu narima kana kanyataan. Jaji babandang nyanang tatali. Rek dibawa ka Talaga Herang rek diseturkeun ka Nyi Puja yen maneh geus teleh ku kami. Paringa teu nemal jiga nama rek dikitu kieu ge pasrah bae. Asmadi mangul awak Paringa gedig indit ninggalkeun Gunung Munyul. Ngajugjug ka Talaga Herang rek nyetorkeun Paringa bari sakalian nagih janji. Asmadi kacida atoheunana lantaran tarung teh manehna nu unggul. Sarta aya harepan kana meunangna puji Nyi Puja. Menurutkeun hawa nafsu mah Paringa rek ditunggal janggana, rek disetorkeun sirahna, tapi Asmadi inget kana amanat guruna yen teu meunang ngamumurah nyawa jalma. Sabab tunggal makhluk Allah keneh. Boro-boro ka pada manusia najan sifat sato hewan ge kudu boga rasanya jeung asih. Kitu ajaran nu katarima ti Aki Juma. Teu catur di jalana sarta diburu gancangna. Asmadi anyog ka hareupeun imah Nyi Puja. Kaayaan di dinya kacida ti isinana. Imah teh jempling kawas eueuh nu nyicingan. Asmadi nu manggul Paringa ngajega diburuan. Panon melong kana lawang imah. Sanggeus rada lilamah manehna ngalengkah kalayan ati-ati ngadeuketan kana golodog pok uluk salam. Sampurasun berai pantong muka torojo Nyi Puja kaluar ti imah barang red ka Asmadi meningarahu teu buru-buru nemalan sarta teu buru-buru narima semah. Asmadi teh jadi teu sabar pok nyarita. Bagea Nyai kumaha damang? Ya Akang pun Asmadi nu kapungkur parantos janji taya Ki Paringa ayeuna geus eleh ku Akang. Manehna teh teu kuateun ngalayanan pangawasa Akang. Tayna Akang rek ngawin nagih janji sakumaha nu geus dibadamikeun kapungkur. Asmadi? Leres Nyai Akang Asmadi urang Cilamping. Mangga tuh kalabat aduh hampura da abdi hilap deui nya. Asmadi seuri leutik. Capungah bari mayang Paringa nu teu walakaya. Geek diuk dina samak ari Paringa ngagoler gigireun. Dapuguh di talian pageuh naker. Kumaha maksud Akang teh? Mah atuh geura saurkeun. Ceuk Nyi Puja bakawas kurang sumanget. Panon melong ka semahna. Teu kumaha Nyai. Akang mah rek nagih janji we. Apaan kapungkur? Tos satuju sarerea yen sisa nu unggul dina pertarungan eta nu bade ditampi ku Nyai. Tayna Akang mah serahkeun Ki Paringa nu geus eleh ku Akang. Oge Akang sejan nagih janji bade ngalamar ka Nyai. Urang hirup babarengan ngambah sagara rumah tangga. Waktosna seep para mitra. Iya. Sanes kirang sono Mang Jaya teh. Mangga para mitra wilujeng kantun bae.